nyeun kue bugis bareng tetangga. Nah jadi caritananya barudak lamun di aing mah biasa daknya nyeun bugis ge panlobaan nu mantuan ju ieu aing ngukur kalapa motongan gula atuh hedak jajeng nyeun enten eusi dina jero bugisna. Ulah poho kalapana digong-sreng dicampurkeun jeung gulana atuh diguar-guar dak sampai jadi enten tuh nya heuh di aing mah ngaranna enten teh nyaho di Daria mah. Lanjut tipung nadak diadonkeun geus digalokeun doang kieu mapan nya heuh ye tinggal dibungkusan. Ulah poho di jerona dipakean gula atuh anu enten nu tadi teh atuh dak di dieu ge lobaan lain aing doang nya alhamdulillah sok lobaan bae dak ieu nya nu mantuan di dieu mapan babarengan jeung tetangga teh ya. Tah dibungkusan dak diasupkeun gulana terus digulungkeun deui doang kieu supaya ulah kadeuleu gulana digulung-gulung kana daunna heuh aing teu pati bisa ieu dak ulah loba omong bae dari aja aing ge diajar neulekeun batur. Ngan atupan aing teu diajar mah dak sagala ge teu bisa ja sagala kudu diajar. Ya dak bugisna geus asak tidak lupa ku aing dak dicicipin heula tuh nya pangheulana bae aing mah kana ngasaan mah komo sok beuh beuki jasa.